Patih Kula Durgala Denta anu payus dipiagul kalayan dipikereus ku kaula. Coba menta diukna kahareup. Kula sangat sono nu taya papadana. Kahareup kapayun kula Ari kolot. bawa timalan. Abi Gusti nampi kana pembagi salira. Kalayan nyuwun katampis mapangabekti kahudupan jenengan Sri Paduka. Pupu dening atis mahen abdi sapangeus nagri hamba-hamba. Ujas tuti sampean ditarima bati dening tangan loro kiwa lan tengen. Disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kibati hatunuh ngiran kali perkawis naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda ngiran tina soal kasalahan leres cobi ari urusan salah ma urang pada saling maklum we saling we kula urang pada saling hampura beres da urang mah masih keneh kagolong makhluk sanajan wujudiu awak buta diri terakhir reseksi beres hari hate mapan urang teh manusia beres atuh hari manusia teh cicing dina hiji martabat cobi cenah sok kabeneran jeung sok kasalahan eta atuh malahan cenah urang teh bener wae salah wae lain setan kakenaan ku owah jeung gingsir beres nya leres nu matak sawajarna ku hal eta urang papada manusia saling hampura komo apan basa umum geus netelakeun cobi kula eueuh ampuhna di jagat raya Pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang geningan eta rek terjadi jimat anu ampuh kumaha ieu hampuraan cobi sabab ari jelema hampuraan teh ngandung harti jemar manah lapang dada ari jemar manah sagirangeunana teh bersih hate beres malahan dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ih kan tenang sabab jelema nu bersih hate mah rek ka mana keur di mana rek di mana wae ayana bakal kakungulung numur bengalam eta bakal genah mernah tur tumanina beres atuh hampang lengkah teh ka mana-mana jelema bersih hate mah jongjon kula bakal jongjon beres atuh nya lain teterak di kadek lain teterak di bedir dengan ilmu sangkan eueuh nu ngadek jeung eueuh nu ngabedir utawi hartina balik deui kana kabersihan manusia kana kabersihan hatena timalan nu matak ieu urang babarengan diajar ngabersihkeun hate beres kula dari henteu-henteu ge manusia teh gubrakna adaan bersih kayaan pitro dengan keadaan fitrah tah wayahna balik teh kudu bersih deui beres kula ulah aya rereged sabab naon sabab urang mah manusia beda jeung sato maha kula anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan tapi urang mah manusia teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng dipenta pertanggungan jawab aja aya panagih leres kumaha carana ngabersihkeun hate kumaha jelema hampuraan eta sing jemar hampura teh cing jemar hampura lamun batur menta hampura buru-buru lagrageun hampura ulah pedit ku hampura ulah rek dikoretkeun kula pangeran disebutna Ghafurur Rahim Hartos maha hampura dos
Sebab naon bakal balik deui ka urang lamun urang hayang dihampuran heula ka batur Sing asa hampura teh gitu. cing asa hampura sabab naon hade jelema nu menta hampura leuwih ade jelema nu ngahampura Aya nilai langkung perkara. terus ulang ngarasa aing pang benerna ulang ngarasa aing ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti kaituna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasa komo tadi ge disebutkeun ngarasa aing pang benerna kade Matak silaka. sabab ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna da eta kebenaran mah di dinya lan diakueun tah loba nu parasiat teh kulantaran parabut bener ngarasa aing pang bener loba teuing ngahakiman diri batur Beres. nyawa de kanulian teh ngahakiman kanulian padahal eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur Tuh, daya. apan aya cina eta urang saling wasiatan ku hakna tah eta mah beneuna dina ngelingan ngelingan mah wajib tapi ngahakiman lain Tuh, beres. kudu beda antara ngahakiman jeung ngelingan ari hukumna ngelingan digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipilueun amak komo lamun geuleuh ka jelemaana cing inget taufik jeung hidayah eta hak prerogatif nu berhubung alam moal aya manusia anu bakal bisa nyadarkeun diri batur lintang ti rahmat jeung pitulung pangeran leres Eta. numatak ieu urang babarengan urang tingkatkeun deui ibu daya hampura Beresnya. sangkan loba dulur Loba baraya. nya Ya, ulah ngahakiman ka batur teh beda saeutik pamadegan bid'ah beda saeutik keyakinan kafir neraka dolalah neraka jahanam asup neraka memangna neraka teh nu Indonesia eta baru kan gablek orang jero maneh di sawarga orang dalam kawas atau rek jadi panitia sawarga kawas pabrik wae ya orang tarik dalam dari benah. leres kabeh ge tadi manusia mah tunggu tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam terasa pakai sore nu mata ulah waka ngahakiman ka batur neraka atawa ka batur asup neraka ka kade da jelema aya hak pikeun husnul khotimah babalik pikir aya tobat buat teuing manehna kitu teh meureun proses Nak perjalanan. da beda-beda pikeun apa kana bebeneran teh beda-beda anu salah heula loba cara jeung katangtuan nu mata ulah waka ngahakiman ka batur eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur eueuh Beres. tugasna manusia pikeun ngahakiman meunteun diri pribadi saha urang ti mana urang rek ka mana urang Tuh, loba introspeksi diri teh eta cek baru kana. nya leres cing aya mangpaatna hirup di dunya teh Tuh, beres. meungpeung dibere kasempetan urang hirup sehat mah meungpeung cager Eta. sok syukurkeun kabeh teh boh cageurna boh jag-jagna syukurkeun kudu pinter-pinter syukur da bakal dipenta pertanggung jawab dipake naon sacageur sia di dunya Bismillah Pak. dipake naon harta kekayaan sia di alam dunya Tuh, baru kana. buru dijuru buru dipantau ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit kabeh bakal dipenta pertanggung jawaban pon kitu di aing salaku pamimpin bakal dicari pamimpin teh aya guna manfaat teu masyarakat Tuh, beres eta. waduh ya leres tungtungna
umur sia dibeakeun di mana? Iya, cobi. Di penta pertanggung jawab umur sia di penta dibeakeun di mana sia di alam dunia? Umur sia nah beak di balong geus bae. Urun cenu. Ada kuleungan ku kumul Leus. Nah dibeakeun wae di umur di dunia teh dibaek dibeakeun wae keur main selot sia teh. Moyak kue kana HP merukan. Loba aya jelema ayeuna nu mata kade komo urang salaku pajabat ulah nepi ka mirucaan terbalik ke masyarakatna sabab aya dina berita aya dina media sosial aya pejabat aya wakil rakyat kerabat ngadon main slot. Bener eta teh. itu balik eta teh. Mari contoh. Mawa teu bager teh kan. Karena Slot teh judi teh kade. Ruksak kudu. Judi diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang tingali loba pisan korban slot. Marukana. Awut-awutan korban slot teh. Baru lungkat. Rumah tangga barontak pamajikan dicerai. Ya bener. Anak barangkeakan dek teh kitu kumaha kangaranna tagihan eleh panasaran. Eta. Sabab naon didinya iblis bermain. Cangange dunia. Imah segala di Bener. Kapan wani ngagadekeun sertifikat, wani ngagadekeun BPKB motor, Wani ngajual imah. dar unyam ijem kaitu ka dieu ka pamajikan da puguh ke cerai dar nginjemna kanu lain-lain ka saha ka Bang Emok. Pinjol aku. Bang Emo. Bang Emok teh lentah darat, Nu kitu mah. lentah darat. Ngarusak merukan. Bang Emok mangaling bari neke Seolah-olah ngarusak marukana. rek tadi disebut lentah darat kumaha nginjem 1 juta katarima 800 Nya. can ngapoe kudu mayaran can dibungaan gede Marukana. nu leuwih era ngapoe rebo Bener Jadi rumah. kumaha. Bisa mana hidup teh? Nya. dan nyiksa maneh nu mata kabeh bakal dipenta pertanggung jawab boh lahirna boh batina nu mata cing aya manfaat hirup di dunia katerangan losur jalma nu panghade-hadena teh dina tur manfaatna demi kepentingan balarea. Beres. Komo urang salaku aparatur negara anu kiwari ngabogaan leuwih harta di jelema nulian sabab digaji ku negara sok bikeunan deui duit teh Pagikeun deui. ka rakyat teh jalan rek jalan zakat anu geus kahisap rek sodako Arek infak. sok da moal leuleungan mun bisa mah sabulan sakali mah duit gaji para pamimpin teh duit gaji aparatur negara sakali bulan mah satahun sakali bikin demi kepentingan masyarakat Sisihkeun sekali-kali mah. Mau teh jadi contoh. bakal jadi contoh Mau teh pika teh dahar moal. moal nepi ka teu dahar sanajan gaji sabulanan para pejabat dibikin kabeh ka masyarakat bakal makmur masyarakat dan lolobana pejabat ayeuna boro-boro nimikeun kadang-kadang teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dilagleg ku sorangan. Ditereuy buleut. Tingali apa dina berita ayeuna Tuh. loba jelema-jelema pejabat anu unggah balewatangan gara-gara naon gara-gara eusi peujit Melaan beuteung marukana. waduh tuh nu matak sok sodako ya dengekeun cing aya mangfaat daun anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae tadi Iya. Tepeun wakil. anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara ka Makkah wae umat tahu lain tapi jelas ada keterangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin aya anak yatim tatangga urang paran ta eta jelema anu ngabohongkeun agama
sanajan urang salat unga poe 5 waktu tahajud unga penting puasa Senin Kemis teureun eureun unga taun irit ka Mekah tapi aya tatangga nu teu dahar aya anak yatim diantep usia bohong sedina agama Bullshit. Wadus. waduh sabab agama lain ke pribadi unggul tapi di kepentingan balarea Oh manfaat keur sararea. sabab salat kan saukur ke pribadi puasa ngan saukur ke pribadi wajib eta ge wajib ngan anu leuwih pokok hasil tina salat hasil tina puasa jalankeun panjenengan demi kepentingan balarea Buah manfaat keur balarea. buah manfaatna waduh lain waduh mikir babah Emot Raden. Regepkeun. sabab naon urang teh makhluk sosial makhluk sosial teh makhluk anu teu bisa hirup sorangan makhluk anu teu bisa hirup sorangan saha jelema anu bakal bisa hirup sorangan Nanya atuh. ieu we kaparengkeun maneh teh panjang umur maksudna kabeh jelema geus mararaot ngan sia sorangan nu hirup rek naon sia di dunya Suang cing Pertama, sorangan cing. perkana. waduh tuh Geuning. jelas manusia teh makhluk sosial nya eta anu tadi merlukeun bantuan nulian tah dina awak maneh puluhan jelema nu ngabantuan geus Milu andil. baju dibajuan ku batur Ya. dahar tina sasuap sangu Benang tina sasuap sangu anu dibeleweukeun kana sumut pek sakali-kali mah pikiran sabaraha puluh jelema anu ikut campur ngabantuan anjeun milu melak pare henteu ngaramet henteu Macu. panen henteu ngadesa henteu nyangu henteu kariam leres tu jasa batu. batur wungkul Tidak sarupa teh. Jasa batu. nu mata kurang teh kudu ngahargaan kana jasa batur Ya, atuh. Gede teh ku pamer. waduh luar biasa Gede ku pamer. Hirup luar biasa nu mata sakali deui kudu ngahargaan anu Teh, lihat. liar liur leres tah model ayeuna negara urang Yo, coba. negara naon negara Batam Merah jadi hurung nangtung siang lempang cek paribasana buruk di juru malayah di tengah imah buncir leit loba duit loba ketan loba keton Ya. narek di aku menang aing sorangan da lain salian tirancagena para aparatur negara oge paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan antawis pamimpin jeung rakyat teh pamimpin ieu teh aya jasa jalma mulian jalma di luar negara Tuh. gawe bareng gitu. aya jasa jalma di luar negara aya saacana negara urang kiwari maju teh harita apa sorangan negara urang barang keakan Sangsara. cek paribasana negara urang teh tingkat kemiskinan tepang lobana di bawah garis kemiskinan loba pisan Keur malarat. loba nu malarat malahan aya daerah nu kalaparan Ya, res. tah kurunyung teh jalma anu bagur Yo, aya suragan. dermawan nyaeta di luar negara babaturan kaula Sobat. moal abah didu eta ge sarua bagus moal abah dawet Ya. eta ge bagus dengan mere gula teh mah saha kakasihna nyata Prabu Duryudana Tuh. Iyo, ya pula. kakasihna Prabu Duryudana anu kiwari jadi raja waduh tak anjeuna ngagolontorkeun dana ka ieu negara malahan bunga nage hampir 0%. Investasi Can investasi di mana-mana anu ngabalukarkeun tingkat perekonomian urang ngaronjak dina segala widang. Tuh, jalan.
sabab henteu oge kangaranan ekonomi waragat Nya. Butuh anggaran. leres da urang yang negara pasti aya hubunganana jeung negara nulian mau bisa naon sesoranganan negara teh Nya atuh. Butuh aya hubungan bilateral urang teh nya. Butuh bantuan. tah kaula teh meunang waragat anu gede ti Prabu Duryudana tah kaula rek nanya raga katindeung nganyeun Tuh, cobi. berkawis naon lamun Duryudana Raja Astinapura Kiwari keur dilanda pasualan aya kararepet nah harek dibantu apa moal Dah, cobi. aing rek nanya nya tangtos atuh ngeran Nya. tangtos eta mah salah sahiji kewajiban nyaeta nu saurkeun ku salira tadi yen urang teh kedah ngargan kana jasa nu liar Tuh. wajib hukumna wajib ngabantosan aing ge frekuensi masyukur Beres. maksudna lamun maneh hayang nyaho Duryudana teh Kiwari keur dilanda krisis anu luar biasa Tuh, cobi. pasualan anu gede pasualan anu gede bener naon teh tah nagara Astina teh Kiwari nyaeta keur ngayonan perang Tuh. Iya pula. Astina teh perang nyaeta Astina anu dipimpin ku Duryudana saadina disebut Kurawa Tuh. putrana Prabu Dastarata leres boga dulur we sepupu Cobi. ngaranna teh Pandawa nyaeta putrana Pandu Dewanata Loh. ta ayeuna teh dua keluarga besar antara Pandawa jeung Kurawa teh Kiwari keur ngayonan perang marebutkeun nagara Amarta anu baheula kungsi dipake borah dina main dadu nyaeta judi teh tuh judi teh kitu tah Akibatnya teh merupakan. akibatna teh kade Nya. janten ayeuna teh nuju perang disebutna perang Bratayuda Perang Jaya Winangun. perang Bratayuda perang Bratayuda Brata hartina dulur Yuda hartina perang sareng Pandawa teh Tuh. Yudhistira Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa Teh, eta. tah ayeuna teh Prabu Duryudana kamari ngawea ka aing Kumaha lah. mimitina mah ka kaula teh di dinya teh pe wungkul nya pe we wungkul da meureun bisi kaula ieu aktif da beneran kaula teh masih kena aktif ku kaula teh di pe deui we Dipe balik. langsung nelpon ka kaula video call monya dina wayang aya video call pan wayangna zaman ayeuna Kes model. lamun baheula mah nelpon teh kana saeng tamaga meureun lajeng tah minta bantuan ka kaula malahan lamun eta bantuan ku kaula dilaksanakeun hutang kaula ka Duryudana bebas Malita. waduh Itu geuning. ngan kaula lain urusan bebas hutang na kade Cobi. maksud kaula urusanana bales budi Tuh, eta. mulang tarima na kaula malen urusan hutang na bebas Nya. eta mah bonus meureunnan sanajan teu bebas ku kaula bakal dilaksanakeun pamenta Prabu Duryudana Prabu Jakapitana Tuh. naon teh menta bantuan dina 17 ayeuna perang Bratayuda Tuh. nyaeta minta bantuan pasukan 10.000 pasukan para denawa-denawa As marukana tuh. jadi kaula nu mata kagingsir anjeun Kipatih wayahna pangmawakeun bantuan 10.000 pasukan bantuan para denawa-denawa anu gararagah anu sararati Anu jararago. ulah nu gering keun nu gering mah cenah diokna we Ulah anu letoy. janten sanggup mangga ngeran mangga
mangga diestukeun mangga. Malahan lamun maneh sabab apa pilawaneun maneh saha pilawaneun maneh teh nyaeta geus ditulis dina aturan perang dina perang Bratayuda teh pihak Kurawa. Saha pilawaneun aneun teh nyaeta Bima. Catatan teh eta. Bima. Wah, Nah ngawuleung sia. ngaheungeuh ulah Oh teu naon mangga ngeureun mangga. Miit henteu mangga. Teu sawios mangga. Lamun Bima pae maneh bakal menang bonus deui. Aya insentif ya, duh. Lamun Bima pae teh menang bonus di aing dibere ku aing uang saku 10 miliar. beres. Hebat. Aya paleuleungnya. Can ditamahan ku kaula ku gula beureum. Beres atuh. Aya keur bekal murah. Keur aing ganas pada sakedeung di karungan. Manya aing balik lengo. Laku atuh ada doang. Saya banget bakal menang bonus ku aing 10 miliar. Saya banget. Rupina kaula bakal ngalaksanakeun ancen salira bawa pasukan poe ke-17 dina poe isu. Saya banget. Kamana ka Tegal ku sentra. Saya upami kitu sarana hapunten we pilih kaula teu mulang di kadieu. Kangaranan perang. Monyet pamajikan aing wapoe ka aing ngarewek we. Eta teh Jeung campela kasaleukeuy teh. Ka aing teh can pernah nyebut papa, aku mah can pernah nyebut bapak. Ka aing teh sia we jeung goblok. Paling mesra. Boga pamajikan teh paling mesra teh ka aing nyebut teh manehna. Boga pamajikan atawa ieu. sakitu teh mesra. Heuh. Mata aing teh hayang loba duit teh naon supaya pamajikan aing bagja. Supaya Da pamajikan aing malah lamun aing mawa duit gede, lamun aing teu mawa duit ka imah teh wah di imah teh awut-awutan. segera dialungkeun barukan. Sagala haliber. Lamun aing teu mawa duit mah. Tapi lamun aing mawa duit gede, wah Kumaha Belanda. bujur teh dicentang-centang. Dintre-entre. Harapun aing teh pentik we. Heeh. Diasong-asong ka aing teh walah. Ari manggih ka bunga mah kitu. Ngan aing lamun teu geus mawa duit, alah bingung lamun teu mawa duit ka imah teh. Kata lolobana aing hese pom bensin Loba sare musola. di musola pom bensin. Ai teh bebeunangan. Bejakeun lemur nepi ka isu. Nyata lain naon da sabenerna mah aing teu bogoh teh. Oh, naha tuh. Teu bogoh. Naha jeung teu bogo. Heungan baheula teh kacilakaan aing teh. Kecelakaan kumaha? Digerebek di kebun teh. Ku hansip nya boga budak aing teh. Kahalangan ku budak meureun jodoh meureun kitu tah. Ai tos jodoh mah kulan. Kedah aing sarua da lalaki teh kabeh majil lalaki hayang ngabogaan pamajikan teh nu soleha. Nya ini bisa hoyong mah sadaya. Hayang boga pamajikan teh nu soleha kabeh lalaki mah. Wah, Teh hayang ada. nu bageur. Heuh. Ngabakti. Kabayang aing lamun balik di gawe teh aduh datang teh disampakeun di lawang panto. Dicokot leungeun aing teh bari dicium. Batak Genah kana hate teh. Nya tuh. Dituntun aing teh ka jero. Ku pamajikan teh balik di gawe balik capek teh. Nya. Bari jeung disampakeun imut anu ngagelenyung. Allah. Alah leungit teh ka capek teh. Hilang musnah pulang. Leungit ka capek teh dikitukeun ku pamajikan mah. Musnah Dibawa ka jero bari ditanya bapak bade tuang heula. Bade ibak heula. Bade eueut heula atanapi bade neng heula. ada eta. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Nya ceuk aing teh nubruk teteh meureun. Dar pan patubruk-tubruk aing teh. Wah, genah. Marugan Pemajikan aing mah kumaha atuh da? Aing balik di gawe teh boro-boro disampakeun. Diuk dina kursi. nya. Sukuna nu hiji kana meja. Hiji deui. Nu hiji di kana lomari. Awewe teh kadang hak kita. Laleur muih kita.
Nah, itu make jeung aya laleur segala. Hah? Make jeung aya laleur segala. Pan bau basreng. Duka pami gitu betah. Oh bau da aing teh oh. Jamotro. Boro-boro dangdan hareupeun aing teh buuk cawig-wig. Uang gereuwing. Korong dina pipi garing. Tidak buuk pinuh lamat lanca dan ngomekeun antena beureun. Udah malu kalau lagi nah. Ah, buka pamajikan teh. Bari ngalepus udud dua. Bari udut keur kitu. Udud ya udud. Udud teh udud ilegal nih. Udut angker. Ah, nyetak kitu aing buka pamajikan teh lo. Padahal lalaki madengikeun ieu lalaki salaki ieu nya sadajan dulur lain baraya lain bolongkotan deungeun-deungeun tapi keur salaki wani guyang getih di mana pamajikan urang anu ngahina batur pamajikan mah moal apal aing digawe kumaha teh hothatna pamajikan aing moal apa dug hulu pet nyawa kadang-kadang hareupeun pamajikan harga diri aing tungkul resot hareupeun pamajikan demi naon demi ngangkat harkat derajat dari pamajikan lumatak he kaum wanita nyaah atuh ka salaki Cing bela ka salaki teh. cing bela ka salaki teh anu deungeun-deungeun bolongkotan ngabelaan neangan harta pikeun maraban anak tim pamajikanana ngabelaan teu dahar salaki mah ngabelaan kahujanan kapanasan tukang ojek ngabelaan bitu mana kahujanan jika panasan kadang-kadang teu bebeja kalau jadi pamajikan sangkan pamajikan ayam tertengtem di imah Hargaan perjuangan. dengekeun sinen Dagukeun jarum. Perjuangan lalaki mah ulah lalaki. hargaan perjuangan lelaki Ulah lalabon. hargaan salaki balik di anu teh ini digawe jajak kudoa Nya. ieu mah salaki ini digawe teh mama bade angkat gawe jor gitu Jorek mantok pamagar. bawa duit gede gitu Panggilan. istri soleha mah atuh pamajikan ini teh wah dijajab kudoa Aduh. dijajab kudoa Salaki ini terjadi. can salaki leungit ka tempo mah can naon lesot panempo teh Can ngaleos. bari diteuteup bari jeung geget sabab naon bisi salaki initna teu mulang deui Dah eta. Arti soleh. bisi paneuteut terakhir kan jadi salaki sabab saha nu apa sabab naon ari maot manusia teh dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa beurang bisa peuting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan nyumput dina peti besi sanajan ngajerit menata langit ngociak menata jagat pasti malakal maut bakal datang Beres. bisi panungtungan tetep bari murdul doa Teuh eta. leos salaki teu katingali bus ka kamar panto dikunci panto imah Beres. sabab naon bisi aya lalaki lain asup ka imah Tah. sabab pamajikan haram hukumna ngasupkeun lalaki lain tanpa saizin salaki Tuh. Beres eta. Anu soleh mah kitu. bus ka cai dekul wudu beres wudu bus ka kamar dekul salat duha beres salat duha jelegur ngadugaeun kanu jadi salaki sangkan salaki aya dina rahmat pitulung pangeran Gede hasilna. bari gede hasilna alah geuneuh Ting trime atuh. bagja pamajikan aing mah kumaha dura Kumaha gue. aing ini tigawe manehna memotoran Ulin merupakan OTW make RX standing nih diwadedetkeun. Diwadedetkeun kelan. aduh ngapain we datang paket ka aing teh Saban waktu tak ada. seban waktu tapi ketan dipikir-pikir mah Kumaha den. sabenerna lamun urang lalaki hayang ngabogaan pamajikan anu soleha sabenerna lalaki heula nu kudu soleh Kudu ti urang heula di mimitianna. kudu jadi contoh heula sebab naon arijalu qawwamuna 'ala nisa lalaki teh pamimpinna awewe nakodana awewe lamun awewe urang hayang soleha urang heula salaki anu kudu soleh heula rek kumaha pamajikan soleha ai salakina slot wae mah rek kumaha pamajikan soleha ai salakina nyanung wae
Kayaknya loba ulin ke karaoke. Oh siap. Tadi dia burung kudu repok tuh nya. Ngota mudah-mudahan kaulah salah pamajikan aing kahareup soleha. Amin. Anda teh geus murid tiung pamajikan teh. Nya bagja gitu kan. Da siapa yang ningali carulung gitu gitu. Ini unggalnya. Hayang jadinya tukang nyadak kapungkur tapi tukang nyadak gitu. Oh, teteh. Nya. Oh tukang nyadak mohon yang bah dawat tapi teh. Nyadak gula gitu. Oh kaluhur naik kena tangga teh naon? Kawung. Ya pada tangga kawung teh. Disaprak ti beubeut tapi teh teh. Trauma. Nyorosot pluk teh ka handap Gusti cangkeng ngadregeg. Tidinya abdi mah eureun dagang gula teh. Kapok dirinya. Nya. Oh, naon diteraskeun ada teh kupun ini. Nini mana dagang gula naon? Suka teh nuluikeun aku. Ya, Gusti gitu ah bagja. Naon berat reret. Naon berat reret. Naon? Aya naon bulan? Gusti, naon? Aya teh salah rombongan teu. Teu wararamu. Teu wararamu. Ieu teh salah panggung aja henteu deh. Tuh, si Ian. Penting aya. Na teu wararabu haji ge. Hari mana jocre wajitinya. Gusti. Naon? Ai Gusti teu karaos tadi gaing meuri ka kulpunuk gitu. Pakai jam kuring. Kadareung kita. Alah, keung teh duh jeung teuras gebuk teh pun. Yang keras yang jangkung nih. Jeung teuras jeung jangkung deui. Aduh, nya. Tekan dong. Ya, ieu teh pan nyuluran pun adi cep yoga. Mudah-mudahan pun adi cing sehat deui. Amin. Ayeuna nuju dirawat di rumah sakit anjeunna teh. Nya tipes. Mohon. Sareng Tabih batu. aya wae nu lainna meureunna. Tipes yoga teh jeung buta di ongko. Weh. Kebelang kitu teh dadang paluri teuing kana da pengina teh aing. Aing kena musuh. Lah mulai saprofesi mah sanajan lain ka adi kita. Iya, saha wae ngan kebenerane ngan da moal ieu da isuk-isuk teh ya janji teu bisa dilepaskeun ieu teh. Naon? Iya, geus 48 tali janji teh isuk-isuk. Naon? Asa ngomong ni saha? Duh kanjing saha abdi mah. Abdi mah bebas. Batur. Nah, maka jeung bebas. Bebas dah. Yang dibayar be henteu aya geus haji. Tengekeun najis. Aya bahan lapur. Ridho tuh ridona mangan teu ikhlas aing. Ridho keneh gitu mah. Laki itu. Lain ridho atuh teu ikhlas mah. Poin nya Gusti jeung dhuwur eta mah heureuy we Gusti. Ya banyol we. Sabadina ka dulur. Ya naon teh Gusti? Ya ke ulah da calukan batur-batur lan batur-batur calukan oh saya mangga da teu wararawu saha Babaturan lagi teh di Bararawa tuh bari lagi. oh sok saha we bawa ka dieu ke wawu oh saya mangga Gusti Alok. Cilok teh. kakak aing ngawayang di lemur asa di luar negeri teu wawuh jeung jelema aing. Hey my brother everybody, come here.